Prof Jongkok Batuk Pangrangai sadayana dina kalayan sehat walafiat. Sarehat sadayana? Alhamdulillah. Tadi alami itu dina ayeuna kampung saya ayeuna urang anu sasarangannya. Mangga UKM, Dalvin, mangga dipimpin kamu kan Mas. Serta acan orang ngawitan pelajaran pareja langkung saya orang ngadoa dina manah sewang-sewang ngadoa di kawitan. Nah, atas sadayana serta acan di kawitan pengajaran Bapak urang cek kenca katuguna pilih aya runtah nya mangga sok di kurungan runtahna siapa yuk nah di kawitan diajar sareng Bapak. Ayeuna urang absen heulanya dinten ayeuna saha anu teu hadir? Satu sakit. Aya seratna? Aya. Terus adik? Atau berarti dua orangnya? Bila sareng dina laungan dinten ayeuna Bapak masih kene bade ngajelaskeun ngeunaan materi warta. Tah kinten-kinten basa lawungan anu kamari tetapi nu sarta acana ngajelaskeun perkara warta ngeunaan naonna? Padika nyusun teks warta. Padika nyusun teks warta. Tah dina padika nyusun teks warta teh didinya teh aya poin-poin. Leres, aya sabaraha poin sadayana? Aya 5 poin. Anu kahiji aya oke, nu kadua aya Observasi. nu katilu hidup parantos maca nya tetapi ngaliterasi perkara sebenarna. Tah dina laungan dinten ayeuna urang teh bakal bedah deui ciptaan hal-hal anu naon nu kedah diperhatikeun dina nyusun atawa nulis warta. Ya, terus teh. Oke, langsung bae. Kita adalah ngeunaan kompetensi dasar. Tadi dia 4.5 menyusun teks warta berdasarkan pengamatan. Tadi kita laungan kemarin kan kita parantos nyusun wartanya. Terus rumasan hasil kita wawancara. Nah, ayeuna mah urang lajeng karena tujuanana. Nah, tujuan pembelajaran di ayeuna peserta didik mampu membuat dan mengembangkan teks warta melalui media kanvas secara kolaboratif dengan terampil dan gotong royong dan diharap kemudian ayeuna urang teh ngejamel proyek aya panglejan heula nalika Bapak nyebarkeun enjing hidup keprok sekali enjing sonten mengi enjing sonten mengi enjing mengi sonten epak belakang urang ayeuna hiji kelarasan Bapak tos nyiapkeun salah sahiji warta nya wangun warta anu ku Bapak didamel kana media Canva nya sasapertoski contona di dieu aya warta naon judulna janten anu kamari itu dina warta anu parantos hidup disusun teh di kana media Canva keun sapertos ieu aya judul tantenan aya gambar terus teh aya redaksina sadana rupina pokona kedah lengkap sapertos ieu kantos deui ka dieu oke ayeuna urang lebet kana hal anu kudu diperhatikeun nya nalika nyusun teks warta naon bae cenah cik macakeun ieu dina kahiji aya naon cenah duit ya ada kita urang teh dina buka affiliate teh kedah nangtoskeun judul-judul anu pika iruteun ataupun judul anu sakirana batur bakal maca bakal resepkeun kana naon judul urang nu baris diseratkeun. Tah terus anu kadua aya naon? Warta anu kawasan lukis teh janten urang dina ngadamel warta kedah gaduh imajinasi nya janten warta urang teh bade kawas kumaha urang kedah terang yen warta urang teh ieu teh pikeun saha kitu kan nya kita ditujukeun pikeun barudak
rumaja atau napi anu tos sarepuk gitu kan udah kedah terang kali dia teh respon-responnya kedah kumaha nah eta teh kedah dipikeun dina warta anu disusun ku urang katos saya ka dia urang teh ngedamel project nya eta project dina warta kumaha tuh Pak project dina warta teh janten warta anu parantos ku hidup diserat tetapi disusun tadi karena hiji media tapi aplikasi anu populer di zaman kibari nyaeta aplikasi Canva terus ngedownload di sadayana atau ngedownload aplikasi scan barcode-na supaya gitu lanjut wae ayeuna hidup pan kamari bahasa Lamongan Santa Acana Bapak parantos ngabagi kelompok sareng pancennya masing-masing kelompokna sok ayeuna mangga hidup sadayana kempel ka kelompok anu parantos ditangtoskeun ku Bapak waktu sekalian aturana ayeuna hidup mangga siap alat-alat anu diperyoikeun kanggo nyusun teks warta kahiji hidup kedah nyiapkeun alat tulisna kan saya rasa anu kaduana siapkeun HP-na smartphone-na ada yang kuotana eta HP ya sok mangga ayeuna lajeng kana perencanaanna sok mangga disusun bade kumaha wae hidup ngarencanakeun hiji project wartana mangga sok parantos hidup ngarencanakeun projectna tos barusan di payun tos aya lembar LKPD scan QR barcode mangga ditinggal terus upami tiasa ka scan teu ditulis ka scan teu tos jadi tos Bapak bagikeun lembaran LKPD na nah di kelompok 4 di kelompok 5 nah kelompok 2 ya instruksi dari Pak parantos hidup nyekena tos kami parantos sok mangga kerjakeun LKPD-na ku Bapak di pasihan waktu 20 menit cekak 10 menit ku Bapak di waktu 25 menitnya kanggo ngerjakeun LKPD maka ngiser kapal ini seperti ini. Nah, sanesna oke nuturkeun ngiser. Nah. Oke. Terus. Tuang ngadesain. Ngadesain wartana. Harus dibuka, dikasihkan mana? So, mangga desain. Bantu wartana mah. Ini warta Sundang, ngeunaan naon? Tugasna kelas kumpulkeun di WA nya kirimkeun ke WA Bapak ya kirimkeun oke Bapak kami menulis kelompok tadi kelompoknya di 6 atau di jam di rumah di anak kita sama style rumah hidup ya masih pemekaran masyarakat banyak acan jom kelompok 5 ya gitunya enak kita kaji kelompok 5 siap sok mangga dikirim wae atasina adanya pratoskeun di dieu aya kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan si pembering Raihan Benang Budiman selaku moderator di kelompok hiji bade ngapresentasikan warta anu aya di payung ieu. Satacana abdi bade memperkenalkan heula di kelompok hiji. Awalkeun heula di kelompok hiji aya Anissa, aya Siti Islame, aya Diah,
aya Jaka, aya Bang Aisyah, dan aya Arya. Anu bade ngawakilkeun anu ngapresentasikeunna nyaeta Arya disumanggakeun. Abdi sarecakan atas ngadamel warta anu judulna Longsor di Cadas Pangeran 1 tanggal 28 Oktober tahun 2022. Sakumaha dipikanyaho dina eta kejadian aya 2 kendaraan nyaeta mobil Honda Beat sareng para audiens yang ngapain teras lanjut. itu nu biasa dipikan. Mangga serta acan ditutup pilih aya percakapan atau tanah pinus sanesna. Terus sanesna jadi terus kita pakai punten sebenarnya kalapatan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bahwa suatana anu bade masyarakat kedai itu suatana kedah keluar gitu. Oke presentasinya suatana kedah keluar ke pamit sama ada kapayun ame ka kuping ku barea gitu ya. Aku perwakilan kelompok juga dulu bade tanggapanna kalau warta nu dirugikeunna sae teras sekolah ge sae. Alhamdulillah presentasi kelompok hiji dugikeun ka kelompok 5 parantos rekse nya. Dina parantos sae warta damel kita nama saya nama ka hiji ku media nya media apa hidup dina milih ka hiji buka lirnyaikeun teras teh dinu eusina ge sakedik tapi muneuh salih alineana oge tos sararaya sadayana anu ngikeun warna tos sae segala rugi tos sae atuh emrak kelakang ge 15. Kade penghilap aya hiji deui pancen mangga di kintun nya hasil proyek warta hidup karena Google Drive anu parantos ku Bapak dikirim linkna dina grup WhatsApp. Ayeuna keneh nya gila. Nah, kita ayeuna saha anu bade nyindepkeun? Cu. Tiba. Rehan. Pak kacen nyokangan teh tenang biasa ada malih di warta kalayan media kanva anu biasa nyedut gitu. Pamaca dan macawan tanah. Oke. Isunya nomor rekan harus bisa terus ditulis ku rekan. Dan lanjut deui kana evaluasi pengajaran warta mumpung Bapak dirugikeun ti awal dugikeun ka akhir. Nya saha nu bade ngarugikeun. Oke, aya 5, mangga 5. Kemungkinan diajar warta ieu urang jadi terang mana berita anu bener-bener terjadi sareng peristiwa penting. Sekarang salah anu sajana tina manfaat diajar warta ieu urang jadi biasa kumaha ngadamel warta sareng biasa tangan kana unsur-unsur warta anu bagus. Oke, biasanya berapa kamu sedaya? Mugia hidup tiasa ngadamel warta anu sagemlegna mugia kaanggonya mungkin aya nu janten wartawan, aya nu janten jurnalis, aya nu janten reporter bakal kaanggo materi warta teh gitu nya. Ayeuna sadaacan ditutup ku Bapak sumangga ini acan kurang kuih kurang anu ablanya begituna mangga dipimpin ku KMD David. Pelajaran Pareda di Senayan doa di kawitan. Sampai itu ada biasa kami atur ditutup baik ku wabillahi
Selamat.